Pastikeun dharma mangrupi amal kahadean rek dipidamel ieu teh kedah diniatan dina raraga sodako maksudna kitu. Naon maksudna sodako teh dina raraga ngauwihkeun deui sakur-sakur titipan ti pangeran nu tos katampi ku urang kitu. Margi naon wae nu tos katampi ku urang ti pangeran teh namina teh rejeki eta teh. Istri rejeki, murangkali rejeki, harta banda rejeki, ilmu ge rejeki itu tidak minat. Tahpan ilmu teh urang terang, rejeki bakal nyirangan, upami dianggo, upami dituang. Rejeki bakal nambihan, lamun disodakokeun. Urang terus nampi rejeki mangrupi ilmu, sodakokeun ku urang teh. Ka tatangga sodakokeun, ka kulawarga sodakokeun, ka babaturan sodakokeun. Beki sering orang sodakoh ku ilmu bakal beki jurang Gusti Allah masihan ilmu. Matak sok aya fenomena-fenomena. Nah orang jadi bisa ngomong kieu nya nyaho ti mana tabuk tos teh siga kitu. Nah ada ku urang teu kapikir asal bet ngomong kitu. Matak lamun jalmi pedit ku ilmu tara nyodakohkeun ilmu dan bikin gairah ge ilmu teh tara nambahan sakitu we panggih tahun kamari teh mere ilmu tatarucingan kan gitu. Alif lam ha mim dal kuncina dina masjid jawab tika jawab kan gitu. Tahun hareupeuna panggih deui kitu keneh ilmuna teh kuncina dina masjid nyaho teu henteu manehna ge teh nyaho teh henteu sarasna teh ngan ku sabab tatalepa tatarucingan jadi tatarucingan deui baneta teh. Jadi ilmu teh siga nu manehana gitu. Tapami ilmu jarang disodakokeun da moal nami